Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanqalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqda bihil khawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumi lak ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Para jamaah pengajian, bapak-bapak, ibu-ibu, para kesepuhan anu sami-sami dimuliakan ku Allah Subhanahu wa taala. Langkung tipayun ayu urang babarengan manjatkeun puji syukur ka hadirat Allah Subhanahu wa taala. Nu tos masihan mang pirang-pirang kanikmatan ka urang anu sakumaha nikmat teu bisa dihitung ku urang hiji-hijina. Nikmat nu paling gede nyaeta nikmat iman sanareng Islam dibarengan ku nikmat sehat wal afiat, sehingga alhamdulillah dina wengian ayeuna kurang tiasa bermuajah bersilaturahmi di majelis ta'lim ieu
dina rangka gugurkeun kewajiban urang masing-masing nyatana tolab ilmu. Salawat beserta salamna pamugi Allah ngalimpakeun ka junjungan urang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tahilap ka para keluargana, para sahabatna, kantun ka urang salaku umatna anu mudah-mudahan urang sadayana kenging safaatil uzma dina poe kiamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Fayalzamu alaika an takhfadhahum minal maharimi wal la'bi li'annaka mas'ulun anhum. Masih neruskan pengawasan malam Jumat kamari, di mana sebagai sebagai kolot, leuwih-leuwih sebagai salakina, sebagai kepala rumah tangga, yalzamu alaika an tahfadhahum minal maharimi. Cikanjeng Nabi urang fayalzamu alaika an tahfadhahum minal maharimi wal la'bi. Wajib alaika pikeun anjeun an tahfadhahum minal maharimi ngaraksa anjeun, ngaraksa ka saha? Ngaraksa ka keluarga urang, ka pamajikan urang, ka anak urang gitunya. Ngaraksa tina naon? Tina barang anu haram, barang dahar dina barang anu haram jaga ku urang, raksa ku anu jadi salakina. Anak pamajikan urang kalobaan ngadahar barang naon ya, barang anu haram, eta ku urang kudu naon? Kudu disalametkeun ku anu jadi salakina, kudu di naon ya? Kudu dijagaan ku anu jadi salakina, kudu dibejaan ku anu jadi salakina. Pamajikan urang loba teuing ngabantah dina masalah parentah-parentah Gusti Allah, eta kudu naon? Kudu ditegor ku anu jadi salakina, kudu diluruskeun ku anu jadi salakina. Pamajikan urang teu daek ngaji, tuduhkeun ku anu jadi salaki. Pamajikan urang teu daek naon ya, teu daek salat, pagaweanna hees doang berang peuting, anu jadi salakina kudu naon? Kudu ngelingkeun, kudu ngingetkeun anu jadi salaki. Anak urang teu daek salat, teu daek ngaji, anu jadi salaki, anu jadi kepala rumah tangga, kewajibanana titah naon ya? Titah ngadidik, titah naon ya? Titah magahan, titah malajaran anu jadi anak. Urang osok itu osok bikang urang wayah Isa ngahareupan TV bae ku salakina osok waktu naon ya? Waktu ngadenge anu azan di musola di masjid, ku urang sebagai salakina osok di bejaan titah salat osok barang di bejaan tetah sora naon tah? Sora nu azan atuh ayana be cenah TV pareuman heula ya, pareuman heula
Ieu makalahan naon jawabna atuh kagol seetik deui nya kalahan digedekeun lain dipareuman tambah digedekeun tah cek anakna teh mak mumpung iklan gegeraan kacai caritan heula mumpung iklan lah nya geus bak bikbeknya ngalacai wudu ge bari lumpat jadi tipina keur iklan tanggeus tas ngalacai wudu geusnya cek mana teh ka anakna tangguan nok tipina lamun mulai deui mah gerokeunnya lamun sinetron mulai deui gerokeun salat isya karak menang 2 rakaat anakna geus gegeroan mak geus mulai deui ceknya na tinggalin aing cerita ya karak udang tayat naon ya tayat awal langsung nangtungnya langsung ruku Allah bari lumpat salat ge ngudag TV jaeta anakna geus gegeroan geus mulai ya gegeraan salatna salat bari lumpat eta ge anu dibayangkeun ku nyana nyaeta ngahareupan TV tama geus lah ngagawean naon bae ngaleungitkeun ngagugurkeun kewajiban ngalaksanakeun salat isya kira-kira salatna nu kitu sah teu salat bari lumpat babacaan naon ya buru-buru ku gara-gara ngudag naon ngudag nyeletif tah salat urang mah kos kitu aya deui salat naon ya teu ngudag TV urang mah kadang-kadang ya keur moe ranggina keur salat zuhur karak menang zuhur sarakaat moe rangginang garimis asa-asana ieu moal bisa gagoreng ya rangginang jaya hujan atuh eta salama salat ge atuh mikiran naon bae mikiran rangginang bae kahujanan jana moal beunang kagoreng geus eueuh isukna deui bae tah urang salat urang mah kitu encan bisa naon encan bisa khusyuk can bisa bener-bener hate urang mah nyaeta ngaharep ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala jaga dina masalah tingkah laku keluarga urang dina masalah hakaneun dina masalah naon ya dina masalah ibadah majikan orang kamamana lelempangan teu daek make tiung bejaan ku salakina ya ulah naon ulah tatarombolan kos kitu mending buk sia bagus mah nyakos manuk peking nya eta cek salakina teh kudu kitu ari lelempangan lah urang geus pantes geus kolot tutupan eta buuk urang tutupan eta naon ya aurat urang ulah sok dibiasakeun cek salakina teh ari ka mamana teu daek make tiung heueuh jakaka gula ge cenah make tiung tilok tinggaleun make tiung gula mah tapi eta bikangna make tiung marajin tapi ari ka mamana make calana pendek eno gitu aya tiung mah dipake tapi make calana pendek
leuwih parah nya, leuwih parah. Sing goreng eta melain make satiung-tiung amat, ngora kene horeng buukna geus ngapluk kabeh, nyana rada naon, aduh rada izin ya lamun tadi tiungan ya, aing melain satiung-tiung amat ya, tugu paedah naon, ku paedah geus buukna geus putih, lamun hideung mah tu aing mah moal make tiung, ya. Eta mah urang endek buukna hideung tan endek buukna putih tetep ari buuk mah kudu ditutupan sebab eta termasuk aurat awewe. Lamun eta anu jadi salaki ridhoan jasa aya pamajikanana naon ya bergaya hayang kajile ku batur buukna bagus amat atawa ieu naon ieu ambe kajile bahwa kula teh mantas pulang ti salon, hayang kajile tas di naon teh di bonding teh naon haji salakina ridhoan tanggung jawab anu jadi salakina, dosana bakal ditanggung ku anu jadi salakina. Lamun si pamajikanana mantas di salon buukna di bonding tita lelempangan keliling ke lembur ambe nyararangun kabehan ta bikang aing teh buukna bagus jasa, eta panen salakina panen ku dosa, panen ku dosa pamajikanana ku gara-gara diridoan ulah. Ta eta nu kitu-kitu tak urang masalah keluarga urang kudu diraksa, kudu dijaga. Sebab naon urang sebagai lalaki teh anu ngajagaan keluarga urang, baik dina masalah jalan anu lurus, jalan anu naon ya anu teu lurus, eta urang kudu ngajagaan keluarga urang. Lamun teu lurus luruskeun, namun geus lurus pagehan gitu. Sebab naon li'annaka mas'ulun anhum, cek Kanjeng Nabi anjeun teh bakal dipertanyakeun ke dina poe kiamat, bakal ditanya ku sebab urang teh anu naon ya, anu ngajagaanana, anu ngurusna ngajagaan keluarga urang ditanya ke dina poe kiamat, kira-kira urang ngajagaan keluarga urang bisa henteu, kira-kira ya keluarga orang selamat henteu dijagaan ku urang. Sing horeng boro-boro ndek ngajagaan keluarga urang geh anu dibere amanat ku Gusti Allah tita ngajagaan anak pamajikan, tita ngajagaan keluarga urang, nyalemetkeun keluarga urang na bae henteu salamet, mantak samemeh urang naon ya ngadidik anu jadi pamajikan urang, nu jadi anak urang na heula anu kudu naon ya sebagai kepala keluarga kudu anu rapi nyontoan ka keluarga urang. Tah eta kitu tiap-tiap anu ngajagaan, tiap anu dititipan gitunya urang eta bakal ditanyakeun ku anu naon, ku anu nitipanana gitu. Saterusna di dieu anu berkaitan jeung naon ya urang wajib ngaraksa dina masalah
masalah keluarga orang ngaraksa dina barang dahar dina nu haram, kelakuan anu haram, anu jadi salaki ngelingkeun kanu jadi pamajikan jeung anakna. Dina hiji riwayat aya hiji carita ana abidan abadallaha ta'ala muddatan fayauman minal ayyami tawadha'a wa shalla raka'ataini. Dina hiji carita dina hiji riwayat aya hiji jelema lalaki ahli ibadah, hiji lalaki anu geus ibadahna rada beukieun, geus daek bedaek kana ibadah, salat can pernah tinggalin, sanajan semacam orang ge osok salat, cuman kadang-kadang orang masuk naon salatna eta masih kene aya naon, aya nu kaliwat. Sawaktu mah dua waktu urang mah unggal poe aya bae nu kaliwat, bener teu? Ajo osok di kodoan, osok kodoan. Ketika eta orang ninggalkeun salat komo disengaja mah gitunya, eker teu disengaja ge eta salat mah wajib kudu di kodoan. Urang maloba masih ninggalkeun salat. Ieu mah hiji jelema, hiji carita ieu jelema ahli ibadah. Salat 5 waktu can pernah tinggalin, Jumat ge tilok tinggalin, jelemana hade jasa, ngaji teu tinggalin, tiap aya naon ya acara-acara dina masalah agama baik muludan rajaban nya can pernah tinggalin, selalu hadir. Sebab naon? Hatena eta selalu ngarasa bahwa non ya, ngarasa kekurangan ilmu, kekurangan pengetahuan. Jadi tiap non ya, tiap pengajian kunyana didatangan. Sebab naon? Dina pengajian eta loba ilmu. Pan bisa gitu. Iya loba ilmu, kanyahuan urang bener jeung salahna aya dina pengajian. Urang hirup sapopoe keur can daek naon ieu gabung dina pengajian mah hirup urang asa pangbenerna bae. Sing horeng begitu jabung di pengajian urang teh sing horeng pangloba salahna. Sebab naon? Geus tadi teh hate urang geus dibere leuleus ku Gusti Allah, hate urang geus dibere hidayah ku Gusti Allah. Sebab naon? Jelema lamun geus leuleus hate moal ngarasa bener moal, kadituna ngarasa loba salah bae. Bener teu? Bener. Ngarasa loba salah bu, hari gitu mah aing ya mulai tibalik datang ke rumah tangga sampai kuari salat aing loba salah ku sebab naon aing can nyaho kana ilmu salatna. Ketika nyaho kana ilmu salat daek hadir di majelis taklim, alhamdulillah ilmu salat nyaho, berarti urang ngarasa salah tuh perbareto teh salatna koski, salat bari lulumpatan, salat segala babacaan padu baik warimah hati-hati dina masalah babacaan gitunya. Ku sebab urang geus nyaho kana ilmuna. Ieu jelema ahli ibadah teh hiji waktu hiji poe nyaeta tawadhu'a, wudu, ngalajai wudu. Sanggeusna ngalajai wudu didinya wa shalla raka'ataini,
salat 2 rakaat, salat sunnah 2 rakaat, sanggeusna salat 2 rakaat di dinya wa rafa'a ra'sahu wa yadahu nahwas samai. Kadang-kadang kan model urang sok hudang di peuting salat 2 rakaat, lilir tengah peuting hudang tilok hudang lilir urang kadang-kadang tengah tilu jam tilu tengah opat hudang sing horeng hudang na urang mah ku sebab dihudangkeun hayang kiih atuh geus kiih mah atuh balik deui kanggon HS bener teu sugan teh urang naon ya begitu hudang tengah tilu ka sumur ka cai ala cai wudu sing horeng henteu tanu bagus mah urang hudang ala cai wudu salat sunnah nya salat sunnah urang tasanggeusna salat sunnah di dieu dina hiji carita ahli ibadah ye sanggeusna salat 2 rakaat nyana ngangkat 2 leungeunna rafa'a ra'sahu ngangkat sirahna diangkat ngangkat sirah kumaha biasa ku urang digerakkeun sirah urang nempo ka mana nempo ka luhur langit wayadahu jeung leungeunna sirah diangkat leungeun ndek naon ndek ngadoa nahwas samai ka arah-arah langit ka luhur langit urang ngadoa beungeut urang natap paluhur bari ngangkat 2 leungeun kitunya sanajan langit nah henteunan ya henteu katempo kahalangan naon kahalangan genteng kahalangan sanajan kahalangan kata jadi masalah penting urang nempo ka luhur bari ngangkat 2 leungeun kitu adab-adaban urang berdoa teh kudu kitu ulah imang ngadoa jeung ngeluk bae misalnya doa tungkul bae leungeun ge lain diangkat kalahan diteundeun di naon di dengkul kalahan diteundeun di naon ya di pingping ngadoa jeung kitu ari ngadoa mah adab-adabanana urang leungeun angkat tajunan ya sirah urang narada diangkat ka luhur nempo ka luhur langit eta tata cara urang doa hayang diijabah doa urang maca sholawat heula maca sholawat pan kadang aya dina ieu teh nya hari tukang doa mah misalna sholawat semacam sholawat munjiat sholawat naon ya sholawat naon begitu jadi lamun hayang diijabah ngadoa urang kudu maca sholawat heula eta naon hijab anu aya di luhur langit kabeh kabuka ku gara-gara urang dek ngadoa maca sholawat heula lamun urang teu maca sholawat heula kesel ngaleungiteun naon ya halang anu aya di luhur langit ari kitu mah urang maca sholawat heula langsung naon yeuh langsung kabuka ya langsung kabuka aju kumaha yeuh caritaan hiji jalma ahli ibadah teh ngangkat sirahna jeung ngangkat 2 leungeunna ka luhur langit ngucap kieu manehna faqala ilahi taqabbal minni Gusti taqabbal minni
pang tarimakeun nyaeta minni ti kula, hampurakeun dosa kula, pangkabulkeun sakabeh permaksudan kaula cek eta hiji lalaki. Taqabbal minni, pang tarimakeun segala hajat kaula, pang naon ya, pang nonton ngaranna taqabbal minni, muga narima Gusti minni ti abdi. Panada munadin min qibali rahmah, ketika eta hiji lalaki ngadoa taqabbal minni mugi narima Gusti minni kana pamenta kaula. Terus aya hiji suara latang tik ya mal'un, ulah ngomong anjeun, ulah nyarios anjeun, cak hiji suara ya mal'un, wahai hiji jelema anu dilaknat. Hai jelema anu dilaknat, geus ulah loba omong, geus ngadoage moal malalanjur, cenah doage moal ditarima. Cek hiji suara, sebab naon? Fa inna ta'ataka mardudatun, ta'atna anjeun ditolak, ibadah anjeun ditolak, salatna, puasana, ngaji sapopoe di mana bae dijugjug. Cek hiji suara, fa inna ta'ataka mardudatun, maka satune taat anjin mardudatun iku kang den tolak, ditolak. Cek suara tadi tolak, terus kumaha kaget pan urang tukang sholat, tukang ngaji gitunya, tukang Jumat, puasa ma'atu komo, ulah-ulah wajib anu sunah ge digawean. Kunaon cek hiji suara, sholat anjeun, taatna anjeun dinaon, ditolak, diterima ku Gusti Allah. Kan kaget si ahli ibadah teh ya, faqala al-abidu lima zalika ya Rabb, cek bahasa urang mah kunaon Gusti taatna kaula ka Gusti sampai ditolak, sampai henteu ditarima ku Gusti. Aya naon ya Gusti, cek hiji lalaki tadi. Terus kumaha cek hiji suara teh, qolal munadi innam ra'ataka fa'alas fa'lan mukhalifan li amri wa anta radin anha. Cek hiji suara teh nu mantak anjeun ditolak ku aing, ditolak misalnya taatna anjeun, ditolak sakabeh ibadahna anjeun, sebab innam ra'ataka sanyana pamajikan anjeun teh fa'alas fi'lan mukhalifan, ngagawean kana hiji pagawean anu beda, mukhalifan anu beda li amri kana parentah aing cek Gusti Allah. Cek hiji suara henteu nurut kana parentah-parentah aing, wa anta radin anna, sedengkeun anjeun teh ridho kasaha ka pamajikan anjeun. Anjeun tukang salat, anjeun tukang ibadah, anjeun tukang naon ya, tukang Jumat, tukang ngaji ngaler ngidul, kunaon pamajikan anjeun di naon ya, diridoan nyokot yayasan. Pananjeun tukang salat, pananjeun tukang ibadah nya, tukang ngaji, kunaon pamajikan anjeun nyokot yayasan diridoan. Tah eta jadi penyakit kanu jadi salaki tukang sholat, tukang ibadah ku gara-gara
ngaridoan anu jadi pamajikanana anu teu nurut kana parentah Allah. Tapi di dia mah di dia mah di majelis mah ya nyawa sih di belah itu merenan di majelis mah tukang sholat salakina, tukang sholat, tukang ngaji, tukang Jumat, misalna pamajikanana diridoan dina masalah maksiat anu ngaridoan dina masalah melanggar karena parentah Allah tah anu jadi salaki sanajan tukang sholat tukang puasa ditolak ku Gusti Allah rugi urang mah tingongora datang ka kolot asana ya ibadah can pernah tinggalin sing horeng diruksakna kusaha ku keluarga urang ku pamajikan urang teka rasa. Tapi insyaallah hari bikang Ustad mamual ayah malnya mal ayah meren age lain bikang Ustad garak nyara rokot merenan eta sing oreng dicaritakeun nu mantak taatna anjeun wahai hiji lalaki ahli ibadah taat anjeun teu ditarima kusebab anjeun teh ngaridoan pamajikan anjeun anu pamajikan anjeun ieu selalu ngagawean perkara anu melanggar karena hukum Allah urang ridho ya semacam tadi urang boga pamajikan ridho jasa henteu make tiung tah eta sarua jadi penyakit kanu jadi salaki aju urang ridho jasa bikang urang ondangan titah make gincu titah make wedak urang ridho jasa pamajikan urang supaya titah gelis ambeh kajeuleuh ku lalaki nu sejen eta bikang saha herang amat beureum amat bibirna eta bikang saha eta mah bikang Mang Anu eta ge sarua panyakit kanu jadi salakina ari ndek ngabesan ndek kondangan bikang titah dangdang hari sapopoe di imah bau hapeuk nya salah endek sawedak mah di mana endek sawedak mah di imah kana katempo kusaha kusalakina ye mah aya sawedak endek ondangan berarti tah hiji salaki teu bisa ngajaga anu jadi pamajikanana. Terus kumaha ketika eta hiji lalaki ahli ibadah dibejaan ku hiji suara tadi tah kitu nu mantak taat anjeun ditolak teh pamajikan anjeun teh nyaeta geus magawean fa'alas fi'lan mukhalifan li amri anu ngagawean perkara hiji pagawean anu naon ya anu nyulayaan kana parentah aing cek hiji suara. Terus kumaha wa antarodin anha anjeun teridoan jasa anjeun ngaridoan kanu jadi pamajikan anjeun tah didinya anu jadi panyakit ditolakna ibadah anjeun kumaha saterusna paja al-abidu wa sa'alaha an khaliha. Terus kumaha lempang hiji naon ya hiji tadi teh hiji lalaki ahli ibadah
manggihan saha manggihan pamajikanana wasa'alaha an khaliha hiji lalaki manggihan pamajikana terus nanya manehna kana tingkah laku tadi teh bener henteu ya hiji suara anu naon ya nu ngomongkeun bahwa pamajikana nageh tina naon henteu loba melanggar kana pelaturan-pelaturan agama apa bener anjeun teh cek salakina teh tilok salat tilok ngaji terus kumaha jawabna pamajikanana faqalat zahabtu ila majlisil fasadi wa sami'tul la'abi wa taraktus sholata. Hai neng cek salakina teh apa bener anjeun teh teu daek non ya teu daek lempang ka majelis taklim pancena ari poe Rebo sok make tiung ya make tiung ari poe Rebo jika ka bilaga bae pan poe Rebo ge kula mah make tiungna isuk-isuk lain tas dohor. Jadi emang ke mana emang? Tadi teh pan ku kakak dititah. Nya kadinya deui bae. Ari eta cenah hari poe Rebo pancena sok alasan deuk ngaji. Atuh kula heueuh cenah cek pamajikanna teh bener lempang malempang kula ka naon ya ka kaler. Lempang ka kaler tapi di huma anu dekai Mamang Wawan teh kula mengkol. Mengkol ka belah wetan kula pandidinya tak ka belah wetan teh sok aya tempat naon ya kula eureun cenah didinya di gardu ajuna mah atuh datang ka naon datang ka ibu-ibu rengse pengajian kula didinya bae atuh wayah naon wayah ibu-ibu balik ngaji mah atuh kula ilu balik ambeh disangka ku kakak kula pulang ngaji pinter eta bikang eta tah kula sok lempang malempang cenah kitu zahabtu ila majlisil fasadi kula lempang malempang tapi lain ka ila majlisil ilmi lain ka majelis ilmu lain kula malempang ge ila majlisil fasadi kana majelis karuksakan majelis karuksakan ieu kumaha tempat diuk urang nyieun naon ieu nyieun tempat diuk termasuk pos paragi diuk eta tempat diuk sarua bae pos ge cuman eta pos lamun dipakena ieu sore isuk dipake ngagosip bae dipake naon ieu ngomong-ngomongkeun batur bae eta berarti termasuk majlisil fasadi tempat diuk anu ruksak matak sing ade ulah sok nanon ya nyieun tempat diuk paragi perkumpulan hiji jalema endek budak ngora teh endek jelema kolot lamun eta tempat diukna ieu anu pinaonan anu teu ngajalur kana pibenereun mendingan eta pos dibeulem belum bae posna belum bae tempat diukna hari ukuran komo tempat diukna urang jeung paragih main paragih naon deui paragih transaksi anu teu bener mendingan dibeuleuh rubuhkeun eta tempat diuk
Jadi ila majlisil fasad ya cenah bener kakak kula lempang melempang sokannya tapi kurang melempangna cek hiji pamajikanana eta jelema ahli ibadah teh lain tempat pengajian kula mah tempat pikongkoeun nyiaran info naon be kula mah unggal poe teh pasti kula mah nyaho info naon be ge sebab kula mah muter bae nya muter bae aju wasami'tul la'ba jeung kula mah loba ngadengekeun kana naon ieu ngadengekeun kana omongan-omongan anu sakirana can puguh benerna we si anu mah anu can puguh bener kukula didengekeun kukula dihayati dipelajari kukula itunya cek pamajikanana ari eta mah kula di pengajian tilok didenge ya tilok hadir ieu kumandeng ngadengena datang ke tilok yang terakhir cek pamajikanana teh kakak kula mah yeuh narima kula taroktus sholah ninggalkeun kula as-sholata tina ngalaksanakeun sholat kula mah tilok salat ku kakosok duhudang-hudang ge waya subuh atuh kacai maka cai nya si beungeut dong atuh mukena mah dipake ku kula ya kakak keur sholat atuh kula mah geus kaburu diuk bae gitunya pinter jasa tapi kanget mukena mah dipake kunyana salat mah henteu jaku saking nawana ku saking embung-embungna kana salat aju wayah zuhur salat napan di kamar ditulakan lawangna kunyana ya salakina gegeron keur salat kagol gitunya padahal mah keur naon keur ngedeng tah nyana ngaku ka salakina kula teh kitu tah tingkah laku kula mah taroktus shalah ninggalkeun kana salat pantesan cek saha cek salakina teh ieu teh sing horeng jadi penghalang taatna kaula ka Gusti Allah sing horeng Gusti pamajikan kula teh tingkah lakuna sing horeng kos kieu resep ngomong-ngomongkeun batu resep lo ngadatangan majelis-majelis karausakan tempat-tempat diuknan ya ngobroleun anu ukuran manfaatna resepeun ngagosip tetangga ngagosip ka dieu ka ditu gitunya bahkan anu leuwih nyeri hate cek salakina teh sing goreng ieu pamajikan kula teu daek ngalaksanakeun salat eta mah ngalajai wudu ge formalitas doang supaya naon ulah mere kacirian teh ku salakina henteu salatna sing goreng nyana mengabohong salakina mah bisa kene dibohongan sing goreng Gusti Allah mah teu bisa dibohongan kumaha salanjutna eta carita geus dibeunyer beaskeun ku anu jadi pamajikanana ngaku pamajikan bahwa nyana tilok salat loba teh naon ieu gabung jeung jelema-jelema anu teu bener tah kuari cek salakina teh kumaha ngucapna faqala zahidu anti taliqum minni fatalaqa imra'atahu terus kumaha cek salakina teh cek salakina anu bener-bener ahli ibadah ka Gusti Allah hai cek salakina mulai ti ayeuna anti tolikun minni anjeun mulai ti ayeuna cek salakina anjeun ditolak ku kaula dipegat bikangna langsung dipegat usaha
ku salakina ku gara-gara eta pamajikanana tukang naon, tukang ngalayap, tukang bohong, teu daek ngalaksanakeun salat. Maka cek salakina tasanya kaula teh moal narima naon deui, moal narima anjeun sakebel-kebelna, anjeun ditolak ku kaula, dipegat cek bahasa urang mah ya, dipegat. Fatolak wa imra'atahu, maka ditolak imra'atahu, maka nolak ya si abid imra'atahu awewena si abid tadi, ditolak caritana. Salaki bikang non ya jelema lalaki di urang aya nu kitu eueuh ya, bikang anu teu daek salat aya salakina mamarah dipegat eueuh ya, eueuh jelema urang mah henteu sieun, henteu los ya, neuk nyieun dosa kumaha geus aing tanggung jawab dina masalah naonna, tanggung jawab dina masalah setoran setoran deui bae ya. Masalah dosa ditanggung waing saneku mata neku manggas orang hirup ialah mumpung keneh masih hirup di alam dunia geus naon ta naon, ulah-ulah naon, ulah-ulah anu halal nu haram ge gararati, kitu bahasana. Eta jelema anu teu naon, anu encan iman ka Gusti Allah. Bahasana ulah-ulah anu halal nyaran duit, anu haram ge hararese, eta cek nafsu urang. Padahal mah urang nu halal jeung nu haram, anu haram sabakul, anu halal misalnya saboboko leutik, insyaallah eta nu saboboko leutik cukup dibandingkan anu barang haram sabakul, cukup insyaallah. Sebab naon, lamun halal mah lumpatna dibere naon ya, dibere kabarokahan ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ku sebab ieu si pamajikan geus ditolak caritana ku hiji lalaki tadi ahli ibadah, lah kulandek naon deui lah, lamun ceuk ieu teh mah tadi jang geus naon, geus papisah jeung anu jadi pamajikan, jelema nama tukang ieu tukang ibadah, tukang salat, wa tawaddo'a wa shalla rakaataini, terus naon di bae ngalacai wudu di bae nya mah pos urang begitu, gedeng-gedeng ngalacai wudu, gedeng-gedeng salat, gedeng-gedeng ngalacai wudu, gedeng-gedeng salat, kosaha kos urang gitu. Sanggeusna salat ngalacai wudu, salat 2 rakaat, summa rafa'a ra'sahu wa yadahu, pas tadi sanggeusna salat ngangkat naon deui, sirahna diangkat, 2 leungeunna diangkat deui ka luhur langit. Terus kumaha bari ngadoa ka Gusti Allah, ngadoana kieu, Allahumma taqabbal minni, duh Gusti tang tarimakeun naon ya doa-doa kaula, hampurakeun sakabeh dosa kula, kabul pamenta kula. Terus kumaha, aya hiji suara deui nyaeta qad qabiltu ta'ataka, maka teman-teman naon ya, narima kaula ta'ataka kana ta'atna anjeun ka kaula, cek eta hiji suara kuari mah ditarima. Ta'atna hiji jelema ahli ibadah teh ditarima ku Gusti Allah ku gara-gara geus bebas ti saha, bebas
ti panyakit anu ngalibet ka awakna. Saha panyakitna? Sing horeng pamanyakitna mah pamajikanana anu non ya anu teu daek ngajalankeun parentah Gusti Allah. Jeung loba non ya loba melanggar kana non ya kana larangan-larangan Gusti Allah teh eta hiji awewe, bahkan nu leuwih naon deui ninggalkeun salat. Anu jadi salaki tempo urang tukang salat, tukang puasa, tukang ibadah, urang masih berat kene lamun pamajikan urang can ibadah masih berat kene urang ngadoa encan longsong lamun pamajikan urang teu daek salat. Geus salat meureun kabeh ieu mah ya. Salakina salat pamajikanana ge salat. Mantak salat eta ulah sabelah ulah pamajikana reduang tukang salat, salakina mah henteu. Kadang-kadang salakina salat pamajikana mah henteu. Eta moal saimbang dina rumah tanggana ge, moal kapanggih jeung naon, jeung moal kapanggih jeung kabarokahan lamun dina hiji rumah tangga anu sabelah salat anu sabelah deui henteu, kudu saimbang. Mun teu kabeh berarti eta imah jadi kuburan itunya. Ulah sampai imah urang jadi kuburan. Para roek ku gara-gara imah anu ngeusina teu daek ibadah. Eta imah ge lamun nu ieu mah mawa naon? Salat urang anu ngeusian imah urang teh aya jelema nu salatan, eta imah beda, aya cahayaan. Tapi tempo hiji imah sanajan imahna bagus tapi pangeusina teu daek salat, beda imahna ge. Bedana ge naon ya? Canggueung. Imahna ge kajeleuna lain deui. Tapi insyaallah lamun pangeusina deukeut jeung Allah daek ibadah ka Gusti Allah, insyaallah eta hiji imah bakal dibere keberkahan ku Gusti Allah, bakal dibere kecerahan ku Gusti Allah. Gitu. Ya jalma ku urang dicoba, urang ulah salat sataun bae. Ya. Parewe meureun eta mah. Imah urang coba sarem teu. Beuh, pasina ge loba naonan. Loba gogodanana. Anu leuwih utama eta bapa jeung mana eta nu jadi naon? Nu jadi gogodana bapa jeung mana? Kadituna anak incuna. Tah sakali deui urang sebagai kepala rumah tangga teh kudu bisa ngajagaan, bisa ngadidik keluarga orang, leuwih-leuwih pamajikan orang jeung anak-anak orang. Eta tanggung jawab anu naon? Anu jadi bapana, anu jadi salakina. Sebab naon? Sebab anu jadi hiji lalaki teh selamat jeung teuna eta hiji lalaki kadang-kadang tergantung anu jadi pamajikanana. Urang ngaridoan bikang urang maksiat, urang cilaka. Urang naon ieu nungtun atawa ngadidik ka anu jadi naon ieu pamajikan urang, insyaallah keluarga urang selamat di dunia jeung di akhirat. Mungkin hanya sakieu pengajian urang, mudah-mudahan manfaatna jeung mudah-mudahan
naon anu diaji ku urang bebarengan dijadikan hidayah ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Urang leuwihna nyuwunkeun dihampura hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.